Si Udin aya eueuh di imah ieu nya. Ai, si Udin ya. Mana si Gondrong? Nongol seta. Mana aing teu boga rokok ieu, aya si Gondrong mau ngarokok ieu. Woi, Din. Jadi drong, kadi drong. Aduh, kebenaran ya. Weh, cager, Din. Alhamdulillah apa cager, kan kantong aing nu bolong ieu. Wah, dia amun kantong dia rapat mah mau bisa ngantongan dia. Gua aing keur ngalamun ieu. Ngalamun boga rokok acan, enggak beneran aya dia ieu drong ieu. Sarua bae aing jadin. Duh, aing sanasi burungnya. Pugu mah. Wah, iya. Pamajikan teh balik-balik ya di mana ieu nya? Bener dia dong, pamajikan dia can balik wae. Pugu mah ya Din, ya geus saminggu ya teh balik-balik ya. Ka mana ieu nya? Pugu mah aing neuleuh kamari. Asana mah di kontrakan RT. Pirah aku Din. Orang sampirkeun burung ka ditu yo. Usilah kebal-kebal ayo. Geus Bun, mendingan pulang bae, karunya si Gondrong, tekan edan doang, laju lu ke jalan, terekeun deui. Bungnya kami mandung balik salah kita daek usaha jalan lanjut kena hulu kopi mah kudu dahar mah kudu Dan gitu Bun, besi si Gondrong ka dieu, laju si Gondrong. Salah paham deh Bun, ke RT. Bun geus balik bae karunya mending cicing di imah ngurusan salaki ngurusan anak sebalik balik geus lah ya mama ke kamar mandi heula. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Dia teh orang pamajikan aing aju dia nyamunikeun dia. Dia Sabar. ya teh dia. Hai, asing kunaon si Gondrong dulu ge. Sabar. Goblok dia nyamunikeun pamajikan aing dia. Jadi kunaon dong preman Gondrong dulu ge. Ayo si Gondrong ayo. Ya, bener pemajikan jeung si RT tuh, si Gondrong. Pemajikan aing jeung RT tuh. Hendak dia teh lagi itu teh dia pemajikan si Gondrong teh. Kebukan. Aku saja benar jatuh. Kek enan. Iya si RT yun nyebutkan pemajikan si Gondrong. Salah paham kek. Dariuk. Gue si bunda ieu di mana kabur karena salakina teh daek usaha cenah ge. Oh Bu RT gitu. Gede. Berarti salah paham Bu RT, ampura. Abdi tos ngagebugan Pak RT. Ya Bun, cek RT ge buru pulang bae Bun. Akhirnya mah RT jadi sasaran gila. Dulu salah paham. Hampura burungnya teh. Nangis burung teh, orang balik bae. Ayo.